Sapali budak ayeuna kosong dasar agamana teu dididik ti ayeuna kumaha geura engkena dulur kade arek linglung pangajian kade suwung putra kade reka pahung kana ngaji kade embung gaduh putra kedah didik mempeng masih keneh letik ilmu nasina kapi milik ngarah taliti jeung apik mun putra tanpa didikan sok nyieun kaberengsekan resepna papaseaan anu bukti kanyataan lamun putra atah adol hirupna sok jadi tolol mun hirupna enggeus tolol paehna ge pasti konyol geura barudak ayeuna loba pisan nu embungna embung ngaraji dirina sumawon mun masantrena sapali para sepuhna kacida pisan ngantepna teu ngadidik saenyana nurut kahayang anakna padahal saha gantina iwal ti para putrana teu ngadidik ti ayeuna kumaha ke kaharepna alim ulama ayeuna lamun tos taya umurna rek saha deui gantina kedah pikir ti ayeuna ngaji teh eta pokona ilmu mah eta dasarna wajib urang milarina pada butuh sadayana geura contoh kanyataan pami aya kamaotan nu hirup kedah ngurusan teu jeung nu mulasaraan meme dibungkus mandian meme dikubur solatan kapan eta pagawean ilmu kedah ngabogaan nyolatan mai temilu meureun duana teu timu wajib urang tolab ilmu ibadah moal tumamu eta contoh anu bukti pagawean nu babari ngabutuhkeun anu ngarti mun perlu ngundang kiai lamun aya pisuliteun atawana piriweheun
pangkat menak arengeun jalma ngarti dibutuhkeun. Jadi jelas anu tepat ilmu agama manfaat anu guna di masyarakat dunia sinareng akhirat. Dulur-dulur sadayana kedah sadar ti ayeuna putra didik saleresna ngadidik sing saenyana. Kapan saha deui atuh kegentos para sesepuh tengah didik sungguh-sungguh umat Islam bakal lumpuh. Putra didik sina pinter sina jadi jalma bener kade ulah kabalinger sumawon mun jadi bader.